اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق أولياءه لتربية عباده وبشر الأنبياء وزمانه وزقهم أسرارهم وأحواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم والفهم وافتح علينا بمعرفة العلم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الآية. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني قد شرط مصدره في أي مكان قرئ ملكه وأنا حاضر. وقال الشيخ أحمد صاحب وفتى العارفين رضي الله عنه من حسن حكمته وجبت كرامته إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك أما بعد. Mukadimah di alam cekap paling panjang matahari waktu 110 lampu sedang 10. Iwan abad dimuliakan ku Allah. Alhamdulillah kudrat irodatna Allah subhanahu wa ta'ala dina yesa urang dipasihankan kesempatan kesehatan biasa nyukuran hak di kewajiban urang anu mangrupikeun ibadah anu dibungkus ku acara manaki. Mudah-mudahan urang sadayana ringkahna niatna cawitna sing janten amal soleh. Amin. Jamaah dimuliakan ku Allah, ayeuna teh tos pertengahan sasi Rajab. TKR Pondok Pesantren Suryalaya aya salat Rajab. Dina pertengahan sasi Rajab, sareng akhir sasi Rajab, sareng awal sasi Rajab, sareng malam Jumat pertama bulan Rajab. Dilaksanakeun teu? Alhamdulillah laksanakeun. Bentar banyak biasa ibu sadayana iwan sadayana ieu salat teh loba nu ngapindahkeun, loba kami nu ngapindahkeun. Bahkan dina kitab Darutun Nasihin ya, dina kitab Darutun Nasihin salat bid'ah, dina kitab I'anah sami salat bid'ah, salat khair salat bid'ah. Tapi kunaon penting digawe ku Suryalaya ku Pondok Pesantren Suryalaya batu bid'ahkeun. Kan ini jadi pertanyaan besar di luar mah ayo urang teh aneh. Naon sabatna? Sabab urang mah kaidah al-musbit muqaddamun ala nafi. Anu bid'ah lamun ti payun tibatan teu, anu bid'ah lamun ti payun saha? Wan Syekh Abdul Qadir Jailani 500 tahun kan itu. Anu teu menangkeun nu ngabid'ahkeun 500 tahun kan ieu gitu kan. Berarti urang rek di mana? Rek ini nuti payu. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ngamalkeun kana sunah-sunah saja. Tuan Syekh ya waliullah, ya sultanul aulia, ya ahli tafsir, ya ahli hadis, ya ahli ilmu, ya ahli amal lengkap gitu. Tak gitu. Sementara anu ngabid'ahkeun beliau tidak dikenal waliullah dan tidak dikenal sebagai ahli amal. Nya urang mah nuturkeun we nya kasaha? Kagu. Sabab salah sawios murid sodik mah
yakin we karena ilmu guru, yakin we karena amalan guru. Tara loba nanya ke dalil. Ai ahli tarali anu boga guru mah, anu boga guru mah pada mah dalil dicaritakeun anu ditaroskeun. Jamaah sadayana, bulan Rajab ieu bulan istimewa karena ayat 3 peristiwa besar. Pada zaman Rasulullah, pertama hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah, itu peristiwa besar. Kenapa? Sesudah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Islam mulai pesat, Islam mulai maju. Kenapa kok Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah? Rasulullah bukan gentar menghadapi Abu Jahal, bukan tidak betah tinggal di Mekah, cuman Abu Jahal tebetahun ayat Muhammad ayat Rasulullah di kota Mekah. Akhirnya Rasulullah hijrah ke Madinah. Sampai ke Madinah Islam pesat luar biasa. Ini adalah peristiwa besar. Yang kedua, setelah Haji Wada. Setelah Haji Wada ada peristiwa besar. Kenapa? Sesudah Mekah ditaklukkan oleh Rasulullah, maka umat Islam bisa leluasa melakukan ibadah haji dan umroh. Itu juga termasuk peristiwa besar. Yang ketiga termasuk peristiwa besar adalah Isra wal Mi'raj. Nah, Isra wal Mi'raj ini ahli dhahir meyakini dengan iman, ahli batin mah dengan yakin. Makanya kalau kita berbicara Isra wal Mi'raj, ini banyak pertanyaan. Ya, maka 500 tahun kan itu ulama salaf tentang Isra wal Mi'raj mentafwid. 500 tahun kadieu mentakwil. Jadi ulama aya dua, aya anu nakwil Isra Mi'raj, aya anu tafwid kana Isra Mi'raj. Kumaha anu tafwid kana Isra Mi'raj? Menceritakan Rasulullah berangkat jeung Jibril terus dibeleng dadana, dibersihan kokotorna, terus naik buruk bareng di malaikat, bener eta teh wallahu a'lam. Eta tafwid. Terus Rasulullah naik ke langit yang hiji, kedua, katilu, keempat, kelima, kegenep, nepi ka 7. Bener eta teh wallahu a'lam. Eta takwil. Tapi anu takwil, ibu sadayana mengartikan makna yang berbeda, beda dengan makna yang aslinya. Itu maka lamun urang Isra wal Mi'raj ngayakinkeun mentakwil, tapi mentakwil nawang-wang mapantes gitu. Cik abdi kena ros contoh we. Ibu ari Rasulullah naikna ka langit mana? Isra Mi'raj ka langit mana? Ai langit mana? Di luhur. Banyak aya langit di hanap. Ai langit di mana? Di luhur. Di luhur berarti Nabi Isra Mi'raj naik ka luhur. Tuh kan bener. Maka lamun dari takwil bahaya. Urang bisa jadi Mu'tazilah bukan keyakinan. Maka loba dinyatakan bahwa Allah di luhur karena Nabi ge Isra Mi'raj ka luhur, na pangadoa ge ka luhur, berarti Allah aya di luhur. Kapan Allah mah dicabut tina makulat jihad anu genep, luhureun, hanapeun, tukangeun, hareupeun, kencaeun, katuhureun, dicabut di Allah mah teu aya jihad. Hartosnya ya kan aya nama dalil saeutik oge. Dina bab Isra Mi'raj. Tos paling deui. Isra wal Mi'raj ayatna meme dibaca. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Subhanalladzi lamun dina alfiyah dina bab ta'ajjub kalimah subhana ieu teh kaasupna makna ta'ajjub. Naon makna ta'ajjub teh? Orang Arab lamun manggihan anu ararane anu teu kaharti ku akal ucapanana subhanallah. Eta kan urang kitu nya maksud eta lamun manginu aneh subhan, lamun menang bunga alhamdulillah, lamun menang musibah, lamun beramok binatang orang perlu keluar beramok mah laras teu
Sok dikir ke gerabak mah binatang nu kaluhurna. Subhana maha suci Allah. Nah, maka kata subhana ini mengandung mana ada sesuatu yang di luar nalar manusia. Subhanallah di asra. Dina tafsir sawi, saro asra itu di mana saro. Kenapa di mana saro? Karena asra yanya fi'ilna fi'il lazim, lain fi'il muta'addi. Sanaos aya hamzah ta'diyah teu bisa kamu ta'adikeun tetep fi'il lazim. Namun sababna sabab aka batal anu pertama fi'il hamzah ta'diyah kubah anu kadua nyata diabdihi. Jadi syarat teh asalna teh bisa tina bina ajwa, bisa tina bina nakis. Bisa tina saroya dibuang iana terjadi salah, bisa tina asro dibuang hamzahna jadi saro. Mantap tafsir terjemah Indonesia itu mana subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan. Bener kan? Jadi maha suci Allah anu nginditkeun Rasul. Iya kan pertanyaan Bu. Rasulullah indit berarti Allah teu miluan. Cek Allah teh Muhammad juga indit serangan urang mereka cicingan ieu. Makana asra di mana saro. Nah, kalau gatana kumaha? Subhana maha suci Allah asra anu berjalan. Anu berjalan saya Allah bareng jeung Kangjeng Nabi. Maka maknana saro. Mantak saro bimana asro bimana saro. Itu mantak pan saro teh lamun ditasgir jadi sare. Ari sare berapa penting? Penting. Lamun diimalahkeun jadi sero. Ari sero lamun dewa berapa penting? Penting. Berarti asro teh perjalanan tipeuti. Mantap asro teh aya cek lugot, cek bahasa, aya cek istilah. Ari cek lugot naon? Cek bahasa mah asairu fil laili. Hartina lalampah lelempangan di waktu penting. Tah cek bahasa mah eta teh isra. Cek bahasa mah. Jadi bapak paling penting lelempangan tipe penting teh teh isra cek bahasa mah. Itu bapak-bapak penting-penting balik ka imah tas gapleh teh isra cek bahasa mah. Cek lugot ieu mah bahasa. Tapi di dieu mah isra cek syariat. Ta isra cek syariat mah dinas kunaon ku Al-Qur'an. Maka ayatna subhanalladzi asra. Subhana maha suci Allah asra anu berjalan. Di mana perjalanan teh Kangjeng Nabi? Pertama dina kitab Dardir. Bainama dina hiji waqtas bi hijri Ismail inggal bait di hijri Ismail caket Baitullah di umina Ummu Hani nuju dihapit kedua sahabatna Ja'far sareng Hamzah. Tiba-tiba datang malaikat Jibril dicanak Rasulullah kamana ka sumur jam-jam terus dibelek dadana dipijeut ku kotor hatena geus kitu dirintahkeun deui dicapu kanabian terus barang jeung malaikat di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa sampai ka Masjidil Aqsa naik ka Sidratul Muntaha tunggang naburo terus ka mana ka Robrok ka Mustawan ka Bakosen au anna itu papanggih jeung Allah narima perintah salat balik deui ka dunya papanggih jeung saha Nabi Musa jeung Nabi Musa Muhammad anjeun meunang naon ti Allah perintah salat sabaraha 50 rakaat jeung Nabi Musa teh Muhammad moal kuateun boro-boro sakitu lobana umat kami ge sarakaat teu kuateun tawar deui ka Allah balik deui ka Nabi teh ya geus kitu teh oh Muhammad teu kuateun umat anjeun teh mugun Gusti dikurangan kan kitu dina Dardir teh oh bener kitabna teh teu salah nu ngaran kitab mah ngeun urang mana-anana teu disorotkeun ka guru. Jadi loba jelema nu tersesat mah keyakinanna. Sok urang mah make takwil we.
nya urang make takwil da sae dua-duna ge bare takwil mangga bare takwil mangga kan urang mah yakin teh ye mantap Isra Mi'raj teh kudu kaharti ku akal lamun aya jelema teu kaharti ku akal Isra Mi'raj teh lieur berarti maneh makelna akal tobiku dari akal gorigi mah kaharti bae Isra Mi'raj teh kaharti ku akal lamun urang make akal gorigi sabab akal gorigi akal mampu wawu ka Allah akal mampu nyaho ka Allah da domba mah sanajan di pamatahan ge moal nyahoeun ka pangeran terus so balikan deui siap-siap ilmu langka jarang dibantu diterangkeun subhanalladzi asra. Nah, maka di dia disebutkan ari cai jam-jam teh naon. Ieu kan Rasulullah dibelek dadana. Dibiceun kok kotor, pertanyaan anak punya aya nabi kotor. Kate. Kan aneh kan? Terus cai jam-jam dibersihan, dibelek ku malaikat. Berarti malaikatna di rumah sakit hasan sadikin. Dibersihan ku cai jam-jam make rinso sakalian. Ieu kan maknana mana perlu takwil lamun urang teu nakwil diwang-wang urang dipapantes. Nya. Naon maknana? Maka jam-jam teh bisa disebut jamul jam'i. Ya, jamul jam'i. Hiji tina kabeh hiji. Nah, berarti eta mah ahdat, wahdat, wahidiyat lamun dina tauhid. Tah maka naon ari jam-jam teh maknana? Makna jam-jam teh kieu punten. Anu kantos ka Mekah antara pi ka Madinah baik haji ataupun umrah. Pasti di Madinah aya cai jam-jam leres. Di samping aya tos disayogikeun jeung gelasna. Saur pengpingping kan kieu. Para jamaah sebelum minum air jam-jam berdoa terlebih dahulu dan disunahkan minumnya sambil berdiri gitu kan. Apa doa yang dibaca? Allahumma inni as'aluka ilman. Kan eta mah doa paranti ngaji. Nah dipakai minum cai jam-jam. Terus teh naon makna jam-jam ieu teh? Ieu teh geus aya hakikat cek ali hakikat mah. Naon maknana? Punten, ari cai jam-jam teh kan simbol tina cai anu pangbarokahna sadunya. Cai jam-jam. Dua cai jam-jam teh janten obat. Janten obat di kulidah indawa jadi obat cai jam-jam teh. Tapi cek ahlul hakikoh makna jam-jam teh nyaeta ilmu. Karena urang erek menuju ke Allah nya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bade mi'raj maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngangge ilmu naon tilu ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat. Karena urang kandek mi'raj, mi'raj teh salat, as-salatu mi'rajul mukminin. Lamun kangjeng Nabi mi'raj urang ge mi'raj. Gitu. Mi'raj da urang mah salat. Ayeuna jero salat aya di zikir. Sabarama keur nyaritakeun zikir gitu. Ya. Tamantan manana teh marifat. Jadi urang ieu erek ngalaksanakeun ibadah, anu ibadah hayang ngusul nepi ka Allah kudu make tilu, hiji syariat, dua tarekat, tilu hakikat. Maka cai jam-jam disebutkeun jeung mana ai syariat ilmu syariat pikir keur nyaangan ibadah tauhid. Ari tarekat tauhid keur ngalempeng kayakinan. Ari tasawuf keur ngabeberes tingkah laku hate. Maka hayang lempang ka Allah kudu cicing dina tilu katarak nepi ka Allah. Lamun urang cicing dina syariat hukum berarti moal nepi. Cita. Jadi makna cai jam-jam teh ilmu syariat, tarekat, hakikat, tujuan nama. Dua. Nu kaduana alladzi tekan isi mausul. Laras Ustaz. Alladzi kan dina alfiah kitu nya. Alladzi teh isi mausul. Hartina teh kudu aya asilah.
nya anu ngahubungkeun ka saha ka Allah matak Allah tidak anu mawa Kangjeng Nabi. Jadi Kangjeng Nabi teu ingin sorangan bareng jeung Gusti Allah. Aing ngaran bareng jeung Gusti Allah kawasa Allah mah. Ya, perjalanan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ku zaman harita perjalanan nu berlaku onta lamun ditempuh ku jalan make onta sabulan di Haram di Mekah ke Palestina sabulan balik nage sabulan berarti lamun bolak-balik 2 ieu Kangjeng Nabi berangkat saatos Isya satajan subuh tos dugi deui ceuk sakaol mah cuman 3 jam perjalanan eta teh 3 jam bisa balik eta nepi deui sakitu lamun di lempangan mah kudu sabulan ari ieu geus 3 jam bahkan tempat sarena Kangjeng Nabi ge masih keneh hangat cantik. Nah dicaritakeun lah ka saha ka Abu Jahal percaya teu Abu Jahal terpercaya. Nah, sebabna terpercaya cek Abu Jahal mustahil Muhammad. Ari mustahil mah berarti teu kaharti ku hukum adat. Teu kaharti ku hukum, matak teu kaharti ku hukum adat sok disebut mustahil, Pak. Jika kieu atuh, Bu. Ya, contoh mustahil. Ibu abdi dieu bade angkat ka dieu di jalan menang kapal murah yang sang dina tangkal cengek kira-kira ibu percaya moal. Naon sababna? Mustahil. Ceuk hukum adat. Tamaka Isra Mi'raj lamun diterima hukum adat mah yakin moal percaya. Dan cek adat mah Bu, ayeuna perjalanan nu sakitu jauhna, ieu perjalanan sakitu jauhna bisa tere teu kahati hukum adat mah. Tapi cek hukum akal maka hati. Namun sebenarnya kapan Allah numawana? Ari keur Allah mah Allah nu mustahil kabeh iki. Leres teh? Allah mah kawasa. Jauh teh cek urang, cek Allah mah deuk. Jika kieu atuh Bu, contohna Pak, Bapak teh keur tuang. Tah dina tuang teh kan dina piring teh kan aya sangu. Belah ujung kulon di dieu, ujung wetan aya remeh. Ujung kulon aya remeh, ti ceuk remeh jauh teu? Jauh ti ujung kulon ka ujung wetan. Jauh ceuk remeh teh jeung ngobrol remeh jeung remeh ngobrol. Cenah urang mereka kulon jauh sabaraha jam leumpangna oge. Harus teh. Tapi ceuk ramo ibu jauh teu? Teu jauh ni kitu kan nyaring ka beut. Berarti lamun perjalanan anu jauh di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ia berarti perjalanan al-asarul ruhiyah, berarti perjalanan ruhani. Ruhani perjalanan nusak itu perjalanan jauh ditempuh ku waktu sakedeuk berarti perjalanan ruhani. Kartosnya. Nah, Ibu sadayana bapak sadayana, ari perjalanan ruhani mah tere. Contoh kieu, Ibu ayeuna balik ingetan jeung rasana jeung soca batina ka imah. Reup kabayang teu pantonan. Kabayang teu lacina. Kabayang dapurna. Katempo teu parabot di imah aya. Katempo si bapa keur sare. Terus balik deui coba lumpangan ka imah sabaraha menit. Tuh, berarti nu leumpang teh ruhani. Kapan cenah Pak Ustaz Rasulullah Isra Mi'raj bi ruhi wa jasadihi? Bener teu salah. Da Kangjeng Nabi lain keur ngimpi, yakdotan keur nyaring. Keur nyaring Kangjeng Nabi teh lain keur sare, lamun sare mangimpi berarti. Yakdotan bi ruhi wa jasadihi. Ai nu dimaksud biruhi wajah sadihi punten jasad Kangjeng Nabi mah nurani. Jasad da jasad Kangjeng Nabi mah cahaya. Kan ku ibu sok dibaca jeung Bapak. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa qali anta misbahu sunuri. Sok dibaca kurang teu ngarti.
jauh teh sakedeung. Sabab barang yang Gusti berarti nu ini teh jasad nurani. Kan urang ge boga jasad nurani. Ibu ngadongeng penting abdi cenah ka Pangandaran di isuk-isuk datang kan itu sore. Apa lagi ngagantung kene. Rek percaya moal. Teu percaya eta ngagantung bajuna ge teu ka mana-mana. Tuh cara penting ini kali itu ari pesta nyaritakeun mimpi. Nya pan keur ngimpi ge jasad nu ieu baju nu ieu nya. Urang make baju nu eta nu warna beureum, sapatuna nu warna hideung, sapatuna gantung bajuna dina lomari. Nah, urang ini penting dipake, berarti eta nu lembang jasad nurani. Itu. Entah kang di nabi teh ini teh jasad nurani. Kartos ada banyak. Oh, iman teh kan urang mah mulai yakin teh kudu make alasan. Itu. Terus berangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Haram ka Masjidil. Naon beti masjid ka masjid teu imah ka masjid. Ya, mantak masjid teh pan aya dua, aya masjid hisi, aya masjid manawi. Ari masjid hisi mana tah masjid ya, masjid hisi. Nu kadua aya masjid manawi, ari masjid manawi naon? Ya, ari masjid manawi teh ibaratun anitazali bi adomati rabbihi. Nya ibarat jalma nu tajalli hatena ka Allah. Hartina jalma anu hatena aya elingan, hatena aya pikiran. Tah jadi jalma nu aya hatena aya pikiran, sanajan keur di imah, keur di pasar, keur di pasir, keur gawe hakikat mah keur di masjid. Sebab masjid mah tempat eling. Mantap di mana hati nu eling hakikat mah keur di masjid, gitu maksudna. Ayo urang mah ingat ke masjid dan gitu. Yang di mana-mana ke cenah kudu inget kang cenah ka masjid, urang teu abdi teh ka masjid we dina hati teh masjid dan gitu. Hate nu eling ka Allah, qalbu nu kaeusian ku hopi, berarti eta jelema keur di masjid hakikat nama. Mantak supaya gini cenah ini sayanya cenah maot di masjid. Hayang kitu maot di masjid. Alus cenah maot di masjid, berarti di rumah sakit mah gareng. Nya maot lagi di husnul khotimah cenah di masjid. Ai berarti di rumah sakit mah gareng atuh. Ya kahane jadi itu dimaksud masjid itu masjid naon cenah manawi hate nu eling ka Allah di mana wae keur naon wae hakikat nama di masjid. Da aya jalma nu dohirna awakna di masjid hate nama teu milu ka masjid. Terus mantak kening rupa man kana fil masjid wa kana batinuhu ghairullah. Loba awak nama di masjid hatena mah Allah. Wa hiya haramun an dzikrillah. Masjid biru saurang ge eueuh nu eling ka pangeran. Nah, terus maka eta jalma teh bahwa mukabalun bisahwatihi, jalma anu awakna cicing di masjid ngan hatena teh eling ka Allah, eta hakikatna jalma sanajan di masjid, eta jalma teh keur di luar masjid, eta teh jalma anu digorogor ku syahwat nafsu, mantak tong heran awak salat hatena keur ngistrika. Awak salat hatena keur balanja. Nya awak salat hatena mah keur masak. Asa kitu. Asa kitu tara. Cacak ning dilatih ku zikir masih kitu komo lamun alhamdulillah la ilaha illallah. Nuhun abah mesti ditunjukkeun urang teh kadinya. Ya, coba lamun teh kitu asa gagah we. Asal geus berjamaah betul ka masjid surga. Apa tenang tuh. Jika ulang di kosma. Terus jadi makna masjid teh naon cenah? Tajalli kana afal, tajalli kana sifat, nepi tajalli kana dan eling we ka Allah nya tina wahidiyah nya tina wahidiyah urang ningali naon wae ciptaan Allah hate eling kana yeuna teh eta teh wahidiyah tajalli kana afal. Itu
jelema ahli marifat mah. Jadi sok sanajan tadi masjid oge bisa naropi ka Allah wa rusul hatena. Nu keur di sawah ieu nya keur melat pare. Ye, hate eling ka Allah. Naon sababna? Jadi jalan eta pare ceuk ditancepkeun. Gedena jeung hirupna pare lain ku taneuh, lain ku gemuk, tapi gedena ku Allah. Eling ka Gusti Allah. La ilaha bari maju sarua jeung di masjid jadi ibadah macul. Itu hari ayat pikiran mah. Coba lah mau pikiran sanajan ngagigit teh jadi ibadah. Nah sebabna ngaku Pak. Tadi aku kan ku Allah bisa teh. Nya, tadi aku kan ku Allah bisa urang teh daek urang halus urang. Tadi aku kan urang teh keur diindireun ku Allah. Mun halus tadi haluskeun ku Allah, daek tadi daekeun ku Allah, pinter tadi pinterkeun ku Allah. Berarti nu boga gawe Allah urang mah teu boga naon. Tah, lamun masih keneh ngaku urang sanajan eta jalma salat oge hakikat mah teu salat. Gitu. Rada peureus atuh da mah hakikat mah. Ada katenggelan geus kitu oge nya. Loba keneh salah di hakikat. Terus saparatos sakitu Kangjeng Nabi nepi ka Masjidil Haram naik Kangjeng Nabi teh leres. Ari naik kalur kana? Kalur. Oh, nya naik ka kana. Naik teh kalur. Loba nu ngahartian naik kalur teh luhur ieu. Leres teh. Peda karituna ila sama dunia. Kangjeng Nabi naikna ka sama dunia. Ari sama dunia diartikeun sama'il ardi. Kapan ieu mah sama'il ardi? Sama'il ardi langit jeung bumi. Kapan Kangjeng Nabi mah ila sama dunia? Ka langit sabe ditueun alam dunia. Tuh mantap naik teh kabagi dua, aya naik isi, aya naik maknawi. Naon ari naik isi, naik dohir. Contoh kieu ceuk ibu, alhamdulillah incu abdi naik sakolana ti kelas 1 ka kelas 2. Ari budak ibu nak naik henteu. Teu eta naik maknawi. Ari naik isi mah barangkali abdi naik keur naik dina tangkal gedang, tah eta naik isi. Berarti lamun budak ayeuna pindah kelas naik di kelas 1 ke kelas 2 eta maknana naik maknawi. Itu contoh kieu. Presiden Jokowi dulu jadi gubernur, ayeuna naik jadi presiden. Nah Jokowi na kenang ka tanggal kalapa? Henteu. Berarti naikna naik maknawi. Tah Kangjeng Nabi teh makna naik teh naik maknawi. Itu tong dihartian kaluhur. Naikna naik maknawi. Ka mana naikna Kangjeng Nabi? Ila sama'id dunya, ka sampe dikeun alam dunia. Sabab dibarengan ku malaikat. Ari malaikat di mana? Di alam malakut. Ari alam malakut kan sampe dikeun alam dunia. Kan alam dunia teh alam dunia isi dohir isi batin, alam barzah, alam duria, alam sura, alam apa, alam hisab, alam malakut, alam jabarut. Itu jauh keneh kamu teh can nepi ka Allah. Tah eta teh perjalanan ruhani. Gitu. Tah mata naik naon cenah Kangjeng Nabi teh naik buruk. Ai buruk teh naon? Dabatun min dawabil jannah, kendaraan ti kendaraan surga. Tadi geuninnya Kangjeng Nabi bade naik kana buruk tawaku. Nah karena jantung ieu buruk ninti kana pundakna Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Pada teh butuh takwil. Naon takwilna? Kayak eta mah kudu dibahas dina mulia. Ieu mah urang nyatekeun buruk bisa mah waktuna. Nah hari buruk di ciria aya korena. Naon korena teh? Lamun dina ilmu bilagah mah aya korena. Ai kendaraan teh eta buruk teh sukuna opat. Lamun ayeuna manggihan gunung nu luhur, suku nu tukang teh ngajangkungan jadi rata jeung gunung. Lamun manggihan kudunan, ieu suku nu hareup ngajangkungan jadi rata. Jadi kendaraan buruk mah eueuh tanjakan. Aya kendaraan gitu. Sugan ieu manggihan naik mobil, manggihan tanjakan tukang boga nu bedean jadi rata. Main kudu nu hareup ngajangkungan jadi rata. Aya kendaraan gitu. Heuh ibu ge lieur. Leres teh.
Berarti aya komenah cek ilmu bilagama. Naon maknana? Nafsul mutmainnah. Jadi Kanjeng Nabi menuju Allah kendaraan nafsul mutmainnah. Ari nafsul mutmainnah nafsu nurata. Jadi geus teu ngepek kuna naon? Erek susah, erek bunga kitu we. Mata iman Kanjeng Nabi mah layan kusu waya jidu layan kusu nambahan terang-urangan. Jadi tetep iman Kanjeng Nabi. Gitu. Mantap kendaraan hayang numpang ka Allah mah urang kudu kendaraanna make nafsul mutmainnah. Mantap cek Allah dina Al-Qur'an, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mar. Hei jiwa anu tenang geura balik. Kunaon balikna eta ku nafsul mutmainnah. Mantap engke urang ka surga teh kendaraanna teh nafsul mutmainnah. Mantap lamun hayang ka surga mah geura pijeun teh sifat-sifat anu goreng teh. Lawama ulhimah nya lawama hijeunan ganti mutmainnah. Ari urang mah pan masih ke nafsu lawama nu aya dina diri teh can nafsu mutmainnah. Buktina kumaha? Pan dikir ge beda urang mah. Keur boga duit jeung keur teu boga duit beda dikir oge. Keur teu boga duit mah dikir teh gini leuleus. Diajak pertama teh kuliah dirarasakeun. Nya kemarin boga duit mah semangat berarti loba can nafsu mutmainnah. Urang mah aya halangan saeutik oge jadi alasan pan. Kunaon cenah teu manaki nya eta teu raos. Tidak gading saeutik nya. Oh, Kanjeng Nabi mah geus rata. Mantap makna buruk teh nafsul mutmainnah gitu tetawilna. Terus Kanjeng Nabi teh naon cenah mi'raj. Naon cenah? Isra mi'raj. Ya bu, kan ari mi'raj lamun cek santri mah isim alat tina aroja. Jadi mi'rajun, jadi mif'alun. Itu tina aroja tina alat. Jadi isim alatna mi'rajun. Jadi mif'alun. Tah mantap mi'raj teh kasupna teh majaz mursal. Min babi ittaqil alat wa idatil ma'lulat. Jadi nu tujuanna teh mi'raj teh alat. Taraje atuh. Apa taraje? Ari taraje para teh naon? Para naik. Dalam urang hayang naik anu luhur alatna taraje. Da urang ge lamun hayang nepi ka Allah alatna teh salat. Ari dina salat aya di zikir kapan cek Allah innani anallah la ilaha illa ana faqudi aqimi salat di zikri. Jadi lamun hayang nepi ka Allah teh kudu dikir. Kitu kudu dijelaskeun. Karena artinya mantap as-shalatu mi'rajul mukminin. Salat teh alat naikna jalma mukmin. Itu berarti salat anu nepi ka Allah teh nu tilu. Salatna teh cicing dina syariat, cicing dina tarekat, cicing dina hakikat. Mun salat cicing dina tilu kakara naik nepi ka Gusti. Tak kitu maksudna. Artinya namanya sebenarnya nah makana kamana naikna ila sama dunya kalangit dunya di mana di alam malakut alam ruha geuning cenah ruhi wa jasadihi ruhna Kanjeng Nabi jeung jasad nuronina Kanjeng Nabi. Terus kamana cenah naikna Bu? Ka Sidratul Muntaha. Ari Sidratul Muntaha teh naon? So, tapi ieu urang oge mah pokoknya mah Sidratul Muntaha benar wallahu a'lam. Tenan naon nek kitu oge gentong dipapantes urang. Sidratul Muntaha teh di luhur. Kan itu ayatna kitabnya. Jadi Sidratul Muntaha teh bisa disebutkan ufukil mubin. Naon maksudna Sidratul Muntaha teh dia disebutkan Badhiyatul Kubra. Nya Badhiyatul Kubra nihayatul maratibil asma'iyati. Naon hartina? Tungtung martabat tajalli sifat tungtung asma. Eta tajalli kana sifat ngan geus tungtung tajalli asma. Kitu takeudina zikir itu perjalanan zikir, Pak. Ada urang mah zikir can nepi ka ribuan atuh. Batur mah zikir kana ribuan geus nepi kana tajalli dina zikirna teh. Eta urang mah zikirna masih kana zikir goplah. Zikir goplah
Oh dikir hati kemana-mana. Dikir goblok. Jadi buktinya dikir jahat. Dikir jahat kalau dikir tarik, kata mah dikir tarik mah kena awam we jahat teh. Keur dikir masih inget tanana loba kana ka makhluk disebut dikir jahat. Gitu. Ini mah gampang we cenah dikir jahat ya lima, gitu kan? Jadi badiyatul kubra di hayatul marad bil asma'iyah hartina tungtung martabat tajalli sifat tungtung asma anu geus deukeut ka roh. Mantak sidratul muntaha roh kedua. Naon ari roh? Roh teh nyaeta tungtung tajalli asma wa sifat. Tungtung tajalli asma wa sifat. Eta disebutkeun roh. Maka ti roh naik ka mana? Ka mustawan. Jadi roh teh tina sifat geus indit, tina sifat geus lempang, kana adat canepi. Tina sifat geus lempang, kana adat canepi. Eta mah kan berjalan rasa. Hanya Bapa anu bisa menempuh jalan kita nu geus boga rasa bakal karasa. Da dicaritakeun malieur ieu mah teori mah heula gitu lah. Gitu. Urang makan tajalli tina sifat tina afal kana asma ge kancan paham nya. Nya, leres teh. Can paham eta teh. Ongkon tajalli taholi tajalli tapi can paham. Kudu dilatih gitu. Gitu tah. Jadi tajalli tina sifat geus ini kana adat canepi nya ngan dirinya nepikeun ka mana cenah nepikeun ka roh ti roh nepi ka mustawan ya mustawan naon ari mustawan so ieu mustawan mah pantak cek abg ngaji seromiran ka lieur di bawah ka hakikat naon ari mustawan teh nyaeta wusul sili ila hadrati ahadiyati martifai tamayun. Jadi hartina rata antara makhluk eueuh jeung tajalli kana adat. Makhluk eueuh tajalli kana adat. Geus eueuh makhluk teh geus lebur. Nu aya iwati dan Allah. Nepi ka mana ti mustawan teh? Ka mana? Qoba qosain. Ieu aya di surat Al-An'am. Naon ari qoba qosain? Usul siri ila hadrati ahadiyati ma'rifaqo itamayun. Tajalli kana adat aya ingetan keneh ka makhluk. Geus tajalli kana adat kan aya keneh ingetan ka makhluk disebut teh naon cenah qoba qosain. Karena deui digananya. Karena ieu. Jadi naon cenah tajalli kana adat aya ingetan keneh ka makhluk. Nepi we ka luhur naik deui ti naon? Ti qoba qosain teh nepi ka awatna. Naon ari awatna? Usulu sirri ila hadrati ahadiyati martifai tamayun hartina nepi ka hadrat Allah tajalli kana nurdat ka makhluk teu inget aya teu inget eueuh. Lamun cek Imam Ibnu Athaillah mah ya sadu ka wujudahu la adama ka wala wujudaka. Nyaksi kana nurdat ka Allah lah teu inget aya teu inget eueuh geus teu inget kana dirina. Geus tajalli kana nurdat Allah. Tah nepi ka awatna didinya Kangjeng Nabi maju. Naon cenah? Maju. Geus teu inget kana diri. Nu aya teh tajalli kana lah. Maka didinya fahotob ni Rabbi didinya Allah mapatahan sholat. Di mana? Di awat. Matak cekang dia Nabi ro'aitul haq bil haq kuring ningali ka Allah. Eta kan bahasana lamun teu make alih hakikat mah moal kaharti punya ningali ka Allah pahareup-hahareup kade. Naon sababna? Nepi ka awatna mah ibu sadayana ti mustawan keneh Jibril kan teu milu. Nya kitu dina dalil Jibril nepi ka dieu kan itu nama Jibril teu miluan artina nepi ka mustawan Jibril lepur asup deui kana nurna Kangjeng Nabi Muhammad. Nepi ka qoba qosain awatna nurna Kangjeng Nabi lepur balik deui kana nur dan Allah. Jadi nepi ka awatna mah teu aya makhluk iwati aya nur dan Allah. Eta maksudna mah kitu. Mantap tauhidna ahdat, wahdat, wahidiyah.
Dengan tikadinya ahli torekat dia karena Allah diajar dikir kemana wae leosna papangi jeung Allah pahareup-hareup kan gitunya dirinya Kangjeng Nabi roaitu hakil hak ningali kuring ka Allah tong diartikeun pahareup-hareup kieu menya aya nu kodim jeung hadis papangi kan Allah kodim Kangjeng Nabi hadis moal papangi naon maknana nepi ka waatna nur dan Allah nunggal dirinya Allah papatahan salat ka Kangjeng Nabi karena jangan 50 rakaat saat gitu balik deui ingetan Kangjeng Nabi teh begitu balik ka langit deui tah ka langit dunya papenak jeung saha jeung Nabi Isa dibejaan ku Nabi Isa menang naon Muhammad salat 50 rakaat Muhammad beurateun umat anjeun umat kaula ge cara salat teu kabualeun geus tawar deui ka Allah balik deui kan ieu teh ditambil Pak dan teu kaharti urang menya Allah mere tugas ka Kangjeng Nabi beuteung apaleun ka makhluk kakuatanna kapan Allah teh boga sifat ilmu leres Allah boga sifat ilmu leuwih nyaho Allah naon maknana ieu lamun teu ditambil bahaya nya cek Allah Muhammad teu kuatkeun umat anjeun muhun Gusti berarti Allah teh bodoh atuh teu apaleun bener teu teu kaharti bakal urang tapi kudu kaharti naon manana ieu tawil manana Kangjeng Nabi Muhammad SAW bolak-balik teh manana naon urang teh kudu usaha ikhtiar jeung doa kitu manana sabab dina ibadah urang teh kudu aya usaha jeung doa kudu aya perjuanganana atuh teu duduk manis pan urang ge geuning hayang mikir teh loba godana bener salat loba godana bener tah eta manana bolak-balik teh perjuangan terus naon cenah bet bejaan ku Nabi Musa atuh pinter Nabi Musa bareng jeung Nabi Muhammad kapan Kangjeng Nabi teh Sayyidul Khalaik gustina para makhluk menjadi bejaan ku Nabi Musa naon maknana ya maknana teh nembongkeun Kangjeng Nabi sifat tawadu ari tawadu sanajan ti sahanakeun teh daek narima papatah ari alus mah Kangjeng Nabi teh kena Nabi Sayyidul Mursalin daek ti papatah Nabi Musa naon artina tawadu jadi lamun hayang nepi ka Allah kudu tawadu lengkap semua itu perjalanan ada semua di tanbi terus urang tinggal ngamal ngeun hebatna Surya Laya mah teu dikieu-kieu teu dijelaskeun serinci seperti kieu Surya Laya mah geus pokona amalkeun we engke ge bakal karasa gitu aya teu ngamalkeun mah moal ngarasakeun moal ngarasa-rasa datara ngarasakeun gitu kita pikirna kudu sig nyanyaan karena kita bakal karasa kantos ibu sadayana geus setengah 11 rasa kitu mudah-mudahan manfaat mudah-mudahan barokah hapunten rada kaleuwihan mari ieu pembakona Isra Mi'raj jadi urang jelaskeun sesuai mudah-mudahan manfaat wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh